Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gusti menila leuleus aja. Taruang tajan. Uy handai taruang tajan. Sim kuring macan di pasihan sangu ceuk. Wah didoakeun mudah-mudahan ece nu ngauler salamna nu ikhlas, ibu ikhlas ngauler salamna ikhlas, nu hadir sadayana ridho ngauler salamna ridho, ikhlas aslina teu bohong cius heuh kuaha didoakeun mudah-mudahan ece nu ikhlas nu ridho ngauler salamna mugia nu kagungan panyawat sing kayo aya nu sing kayo aya nongtot leho aya dosol doromeheun aya jomblo aya jomblo ide aya lalaki nu sok selalu menyakiti wae aya Bang Aep eta Kuah didoakan mudah-mudahan anu kagungan rupining panyawat ku berkah ngaulur salam mugia sadayana anu teu darambang sing didamangkeun ku Gusti Allah. Ya Rabbal. Aya nu icalanana aya. Ya nu ngaladangan meni teu ngabandungan. Aya nu icalanana aya. Mudah-mudahan nu icalanana sing pajeng icalanana. Hoyong pajeng icalana hoyong. Hoyong maju hoyong. Make ban kan. Maju eta. Aya nu di rumah tanggina pasea wae aya. Aya ibu-ibu nu sok pasea wae di rumah tanggana aya. Binur eta mah nya. Aya binur aya. Mang Ade. Mang Ade aya Mang Ade. Mang Aep. Mudah-mudahan Mang Aep Mang Ade sing babari maot. Nah seuri. Cik ece walerna hari do urang dia sakarat saminggu sia ceuk kececengan. Eta geuning mending babari maot mending hese maot. Eta geuning. Mudah-mudahan urang sadayana sing diparanjangkeun yuswa dugi ka poe kiamah. Begitu eling Gusti jelema salam dunia geus maot urang di molotot gitu. Tah kieu Kang ngaji Cingho teh kieu. Bener cocok. Mudah-mudahan nur hadir sadayana sing diberkahkeun kula wargina. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Maratan sania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittiba'i sunnah alladzi amarna bittihadi aqidatil uluhiyyah nabawiyyah wa sam'iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim azma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkamati kitabihil ajijil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhuri indallahi isna asyara sahran fi kitabillah. Wa qala fi ayatil akhar
ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Al-ayat sadaqallahul adil wa qala an-nabiyyu anjir menisa eutik Gusti araya ieu teh aya atuh jempling aja tiris aku urang ge tiris yo Rasulullah deui ece cinta ka Nabi sok aya ning jelema nyebutkeun cinta ka Nabi teh ulah terus kudu kumaha kudu geuleuh Rasulullah deui urang cinta ka Nabi aslina kosok salawatanana iraha abu edan teh bieu umur geus kolot salawat karek bieu aja alhamdulillah tara lepas meureun sadinten teh 5 wakt adina so leres kitu leres sikokolan nabiyyu Gusti aing dileuleus cik sing tarik ece tarik keneh nyarekan salaki tarik keneh maca sholawat ce hidup ece betes keneh nyarekan salaki betes keneh maca Quran ce Gusti painganan Mang Aep molotot yo mangsulan deui ce buktikeun urang dia teh cinta ka ros wa qala an-nabiyyu atuh sing tarik sallallahu alaikum bil mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhil qalbal maitata binuril hikmah kama yuhil arda bima'il matar wa qala ba'dul ulama la islama illa bil quwwah wala quwwata illa bil zama'ah wala zama'ata illa bil imarah wala imarata illa bit ta'ah la ilaha illallah la mawzuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda sing tarik la maqsuda bismillahi tawakkalna la haula illa billahil Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah anjir ibu-ibu mah molotot amin atuh cis teh amin kieu Kang ari ngaji jeung nini maksakeun amin atuh ece bade amin engke amin mah ece mari can ngadua amin geura amin atuh amin angkat pandangan aja lain di dieu cenah digembrong laleur atuh di dieu dina wasiatul mustofa ge hapunten para guru-guru dina wasiatul mustofa geuning aya wasiat baginda Rasul ida da'aka fabsut yadaka fauqa sadrika farfa yadaka fauqa sadrika lain amin sateh keucok ari lain doa amin di dieu ari bieti sateh bi ayu hidup ya kece nya di mana urang ngadua praktamprakeun dua panang angkat panang saluhureun da tah kitu atuh lain di dieu teh gembrong laleur atuh di dieu tah kitu sok aminannya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah Allahumma hada jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman ya jabar ya qahar ya dalbasi sadid khud haqqana mimman zalamana wa 'ada alaina birahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal mudah-mudahan berkah doa anu kaluar tina lisan sadayana nu diaminanku sadayana mugi lungsur ijabah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Haturan sadayana kamuliaan miwah kagungan milik Allah subhanahu wa ta'ala anu mana ku kudrat kal iradatna Allah ce dina saah ieu urang sadayana tiasa muwajahah kali musofa bantuan atau kali musofa dina ieu mahwalah ieu sadayana teh ce terlepas tina suluhi qadimna Gusti
leles Gusti, terlepas tina suluhi kodimna Gusti, terlepas tina tanjiji kodimna Gusti. Alhamdulillah cek urang sadayana tiasa hempak marbayak dina ieu tempat. Laras kitu laras. Tiasa riung mengpulung dina ieu tem. Aya anu jangkung anu pen. Bantuan atuh aya anu jangkung anu pen, anu mancung anu pes, anu pitak anu bot, anu montok nu betok. Absen kabeh. Euy deh. Ya kaca alhamdulillah dina ieu saurang sadayana tiasa hempak marbayak dina ieu tempat. Sekalipun cek nafsu mah dina pangajian mah panyakitna teh 4L cang se peg se remat ieu bener mati. Alhamdulillah dina ieu saurang tiasa hempak marbayak dina ieu tempat. Masyaallah tabarakallah. Ieu sadayana cek tawis urang teh mah didamel makhluk Allah. Mudah-mudahan sing tiasa janten makhluk anu syukur kana nikmat ti Gusti. Amin ya robbal ya robbal. Atau salawat kali salam ceu sapapawasna urang kocer golontorkeun kajujunan urang sadayana anu janten mata holangna sadana alam nu janten suri tauladan contoheun tuladeun ceu kangge urang sadayana nyatana habibana wa nabiyanal karim Muhammad tilap kepala kulawargina para sahabatna tabiin atba'u tabiina tuk malah mandar eceu eteh neng ujang kasep urang sadayana nu hempak marbayak dina ieu tempat ceu. Mudah-mudahan kabulateran kapaparinan syafaat di baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal amin ya robbal. Hoyong syafaat Rasul aslina sing tarik ulah sok wae HP sateung ceu. Eta update status eta terjun SW. Hey guys urang keur tolab. Balikan deui urang sadayana nu hadir sadayana hoyong syafaat Rasul hoyong aslina pemuda rematik mana ieu teh pemuda rematik deui teh remaja rematik mana hoyong syafaat Rasul hoyong osok salawatanana iraha aing lieur kang ajengan aya shalawat karek bieu adi syafaat hayang wangsul handai ece ya urang bagi dua nyakangnya ngarate nyeri hati akang-akang ibu-ibu ya ece waler ce cici ya cici kang rek ditanya ya bidadari akang ya ide aya bidadari bau durukan ide ka dieu kece ningalina ka dieu bae atuh katinggalina geus genyur oge atuh bae we ece waler ce sadinten sawengi ece seur keneh salawatanana seur keneh nongton sinetron ce jawab ce nu jujur. Tak kakuping kang kakuping akang waler nu jujur akang salami 24 jam seur keneh salawatanana seur keneh ududna kang nya cek kenje bener udud we painganan cekih atuh akang dikawinkeun jeung pamajikan akang teu da kitu urang tanya ayeuna mah budak urang kang neng jeung si ujang aya pemudana aya pemuda mana pemuda mana mana itu pemudi pemudi mana pemudi gadis mana gadis ayah parawan ayah mana parawan eta mah genyur parawan agaknya ayah rana ayah cicing sing ilas jawabnya ya ayah rana ayah bener asli ayah rana bener tak kudu kitu rana oge ngeureuh ngaji ngeunah deui dah mana ya rana ngeunah rana ngeureuh ngaji di mana-mana oge rana mah gede sumanget yo ngaji batur sumanget kan itu bae teh jam sabaraha hari heuy geus aja bisik ieu teh aja serian wae hade deui atuh dakang rana batur ngeureuh ngaji sebutkeun rana ngeunah eueuh ti dituna rana ngeunah ngeplos nu aya ide geus ya jawab parawan ya jawab gadis jawab pemuda ya 24 jam seur keneh salawatanana urang atawa seur keneh nyanyianana ya wadul tuh na TikTok segini
tapi ayu apal TikTok sih teh. Yo, Kang realita membuktikan budak ayeuna gadis ayeuna mah lain loba kene salawat anu pukumanyan. Bener teh, Cek? Nah, sok mun anu nu bisa teruskan dia. Nu bisa ya teruskan dia. Teruskan. Domba-domba kuring. Ya Kang, cek abdi ge Kang, kapagi Kang. Hampura Kang ajengan ieu mah ngahaja dikir-kir teh kameh kabukti. Eta geuning bisa. Di paraban kukuring bisa. Hiji deui ibu-ibuna ieu. Grasok tong eraan ceuk kaluarkeun sorana teh. Sing tarik mes sumanget. Hiji deui. Biasa teruskeun. Sing pinter tur bener, sing jujur tong bohong, ulang nyerikeun batur ngarah hirup. Eta geuning belul. Bener Kang painganan darurung, ejeng reregan nu burung, ejeng nu. Heeh, setejo. Aja sok indungna nyanyi bapana nyanyi budakna ngombe ulur-ulur di luar. Gusti aing eta budak mah aib ya Allah ya Rabbana. Yuk ayeuna mah urang nyeurkeun sholawat. Bios ece dikawitan ku sholawat bios. Ridho, ikhlas, bade nurutan, bade ngiringan maca. Aya nu nyeri, aya nu kagungan ka nyeri aya. Aya nu nyeri tu aya. Aya nu nyeri bu nanti mana seti bujur saya jauh-jauh ya teh bujalin bujur oh dia bujur wah jauh-jauh ya bujur bujal ya mas guys masalah dari yakin ya mah orang dia mah tukang kerjanya cinya laras dikit itu kan di dia mah tukang damel berarti ahli kerja waduh mending kerja. Tukang damel biasana tukang damel mas seuseurna teh nyeri cang laresnya nyeri pun nyeri be nyeri sampai nyeri tu batakan ngajina ge nangun eta teh keur nyeri tu tong dibenerkeun atuh keuceuk geus tong riweuh yo coba sulan siap urang awalan heula ku shalawat sifat siap ikhlas bios ya teh bios dikawitan ku shalawat sifat bios mudah-mudahan sadayana nu teu daramang jamaah nu hadir dina ieu tempat Gusti damangkeun deui sapertos biharap-biharina di panyawatna ieu cai jantankeun Gusti lanung kang imang pirang-pirang panyawat ya Rabbal sok anu nyeri tur cepengan turna anu nyeri hate cepengan hatena eta mah rek ka mana eta mah rek shalawat kalah ini pek ya cek awas ya Tima uya yo lamun aya jamaah balik memeh beres ieu pengajian Gusti turunkeun jurig Gusti balik jurig tah jung jurig jung jurig jung cerek balik jurig berarti Gusti turunkeun jurig keur jelema nu balik memeh beres ieu pengajian geus balik pegat ku jurig Gusti siap jung ece bade euy jung jurig ngantosan ide si Ucu tinggal rangkogan baik kurang selawatan siap selawatan siap pemuda rematik siap selawatan siap hei keren Masya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik abdi heula Ucu pan abdi nu dibayarna ge yo Allah ayo ngaji ece mah bagian ajengan direbut bagian ece jeung akang ngajedog atuh waler ce di mana ngupi nu kitu teh waler kumaha ngegeremnya lalaki mah si tarik we Kang solu balikan deui
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yo. Masya Allah, tabarakallah. Ragam gini siga araya jalmaan Kang. Ari ngajentul molotot teu sorat teh siga ceng-celengan. Ibu terang ceng-celengan. Ceng-celengan molotot. Nyora. Berarti nu molotot teu nyora nu kitu teh. Nah tiraha euceung aku ceng-celengan. Jelema euceung mah. Yuk salawatil aja, dan salawat bil berkah. Mudah-mudahan ieu senyata lanung pange mang pirang-pirang panyawat. Amin ya rabbal. Yuk salawat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil shifaiya wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi sadayana Allah. Kurang tarik. Wa afiyatil diyaiha wala wasallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Cik siga nama ieu mah kudu maca sadayana nya. Salatullah salamullah ala toha rasul salatullah sadayana salatullah salam rasul salatullah sin habibillah nun Gusti nu maha murah paparin artosa goah atuh pantungtungna Gusti nu agung balikan deui nun Gusti nu maha murah paparin artosa sagoa nu buat keur melisa sesana keur nyieun adeui amin salatullah salam sing tarik lalaki nun Gusti nu maha agung paparin artosaka nu buat keur nyieun wa sesana keur buat Allah sudah salih wa barik. Amin ya rabbal. Atak di aminan saja mangani. Tinggali Kang Aep. Yes. Kalem Kang Aep. Ide. Allah sudah salih wa barik. Allah sudah salih wa barik. Mudah-mudahan keberkah di awalan kawasan salawat. Mudah-mudahan ia acara ia dina kelancaran kali pinuh ku barokah. Ya Rabbal. Wabil khusus ieu rematik nu di arahan ku rematik remaja masjid tilu kampung kursa kieu teh tilu kampung teh. Ya sakieu. Ide.
Aduh Gusti Agung, mudah-mudahan nyacinya orang sadayana bilusus para panitia nu terus nyelenggarakeun ieu acara sing langkung berkah. Ya Rabbal, ya Rabbal. Para sepuh sadayana nu dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah teu disangki ti kamarina teu diduga ti mangkukna tiasa silaturahmi ka ieu patempatan ka ieu kampung. Berpanjang-panjang tuh. Oh, tilo kampung. Biasa tuh mari molotov tatu sih teh. Ya teh. Itu. Tiasa silaturahmi ka ieu kampung. Wah, lieur. Eta we lah Kang rieur ieu teh. Pasir Muncang. Nges lah Kang jeung nyiksa panitia teh. Buat di kampung we lah. Tiasa silaturahmi ka tempatan ce alhamdulillah ka kampung nu bieu disebutkeun RT. Siapa sebutan RT tilu kampung tah? RT hiji, RW hiji. RT sabaraha? Gusti Agung. Cicing ya tanya nak kita harus kusim kuring ya bidadari akang ya. Cok wau ka RT ento. Nyaah teu ka RT. Ka kuping RT. Biasana jelema nu teh nyaah ka RT mah eta jelema nu tara meunang BLT jeung enom. Tuh nya kapangi ieu mah kalem Pak RT. Kitu. Pangsulan deui ece nyaah ka RT. Nyaah ka RW. Nyaah teu? Wadul. Wadul Ye ece sing nyaah dan naon oge geuning dasok lumpat teh ka RT. Terus kitu leres. Heeh. Tiasa silaturahmi ece sim kuring ka ieu ka kampung nu tilu. Dieur da. RT RT tilu RW 7 tah ieu aya. Ya tiasa silaturahmi ka ieu patempatan ceuk ka desa Sukakerta apa duh puntennya tadi teh Bu Kadesnya. Ka desa Sukakerta. Kecamatan Kadupanak, Kabupaten Alhamdulillah ce sim kuring tiasa silaturahmi ka ieu patempatan ce. Padahal ku ngukur-ngukur mah ce jauh di jug. Bantuan atuh ce ame akur capenangan beda buruhna meureun. Atuh bae we ce sing ikhlas. Kitu ya, ce ku ngukur-ngukur mah jauh di jug. Anggang di teh. Mapai-mapai jalan ged. Coba di jalan age gucelaki. Teu make cantican. Sumpingkan ieu patempat sejak silaturah ku ngalangkungan tolabul il. Naon sababna di mana-mana jalma daek silaturah, daek ka majelis ta, daek ka pangaji, bakal babari neangan dulur. Batur dulur duit. Bener mah ya. Gusti nu agung. Dulur lain duit sok ce di majelis talim ece kaminggonan milarian naon ce eta teh milarian doa eta mah ce sate lain dulur sajauh-jauh dengan dulur ka majelis talim leres kitu leres. Alhamdulillah ce sim kuring tiasa silaturahmi ka ieu patempatan anamun ce satacan sim kuring raskeun kana pangaosan ce hormateun sim kuring kersana pengatur waktu penata acara nu sok disebat ku MC atanapi ku Qosimusa atanapi ku protok. Kurang doakeun sing berkah yuswa milik rezekina. Sing tarik sing berkah yuswa milik rezekina. Ya Rabbal. Wabil khusus nu pribadi sipi hormat aparatur pemerintahan ti atasan sampai bawahan aya pamarentahna aya. Aya. Pacamat aya. Aya di mana mada? Pacamat aya pacamat. Ibu Mina bisa nyumput Kang, bisa nyumput karunya orang. Pak Kades saya Pak Kades. Bu Kadesnya di mana?
Ibu kades aya mana kada ibu kades semulang dari dipegat juri teh mah komo gemrong eta mah aya ibu kades aya ya urang duakeun ceuk atuh mobil teh mah di dia aya ibu kades anu duka di mana cicingna jeung calikna nu ku pribadi sipi hormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun atuh ibu kades lain amin atuh ece jawabna teh sakadesaan kitu atuh cisok hiji dua tilu adeuy eta pinter akang ajengan hapunten seukuring ngawas di kieu ngahaja naon sababna jalmi rek boboge kang digebrak-gebrak masuk hudang sugan we kita nya kita aya nu tos bobo mah jongklokeun we kang tuluy kanya balikan deui atuh mobil teh mah di dieu aya ibu kades anu calikna duka di mana duka nyumputna di mana da beureusian di pasihan ditagih amplok anu ku pribadi sipi hormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun atuh ibu kades adeuy teh tingali ibu kades nu ngaji perangkat desa kaduakeun sadayana alhamdulillah kasih PEM kaduakeun BPD kaduakeun ade sugan we camatna ngaji beuneunan jeung perangkat camatna kaduakeun alhamdulillah atuh mobil teh mah di dieu aya Pak RT aya Pak RT na aya mana ayun kopea beureum Ci Ahmad atuh euy aya Pak RT aya atuh mobil teh mah di dia aya Pak RT anu calikna pangpayuna nu ku pribadi sipi hormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun atuh Pak RT adeuy badag tinggal irung Pak RT sok RT hiji nu ngawas di dia tapi tilu RT tilu kampung kaduakeun sadayana alhamdulillah hirobil ya Allah ya Rabbana keren naon sababna yeuh ece sing nyaah ka RT teh leres kitu leres ece nyaah ka RT yeuh dana naon oge ece memeh popolotot ka ibu kades teh ka saheula eta geuning balikan deui ece tetangga kabere nog jeung beas ece wani popolotot ka ibu kades atawa ka RT eta geuning cuk si ece teh bener bahkan aya naon oge memeh ka ibu kades mah ka saheula KR bener teh ce bener teh sok kasurupan KRT anu mabok leuleus aing Gusti balikan deui anu mabok nu maling hayam nu keureuneuh pilaku nu keureuneuh KRT satika cok kabayang cek RT teh meureun kieu heuh cok kuring mah teu milu nojos kuring mah teu milu heeh badag irungna RT tinggal euy deui atuh bawah pilih teh mah di dia aya Pak RW na aya mana Pak RW mana itu aduh mana we lah euy deui atuh mobil teh mah di dia aya Pak RW nu ku pribadi sipi hormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun atuh Pak RW siti kaca naon eta teh aya budak leutik kikituan cik balikandi ece ece ari RW itu singkatan ce rukun warga atuh tau saka palalaur ganti ku ece sarukun ada gitu ada alhamdulillah ya Rabbil bilusus aparatur pemerintahan di atasan sampai bawahan mobil khusus Pak Kades Ibu Kades sareng seperangkatna urang duakeun sing berkah yuswana rizkina ya robbal sing nyaah ka urang kanu jadi masyarakatna ya robbal lamun teu nyaeun mah bakok we ku sarerea belusus ya hormatan sim kuring para kiai sahibul wilayah nu aya di wilayah belusus
para kiai para ajengan tilu kampung ya cenah leres gitu. Para kiai para ajengan nu aya di tempat cek urang doakeun para kiai kurang sadaya para ajengan urang doakeun sing berkah yuswana. Amin. Ece ngadoakeun ajengan teh sing tarik teh cek. Ajengan para kiai para asatid nu aya di tempatan nu aya di wilayah Gusti sing berkah yuswana ya Allah. Amin. Sing berkah rezekina. Istiqomah ngatik ngadidik kurang sadaya. Ya Robbal. Ya Robbal. Da geuning ece ayana naon mah urang teh lain ka batur tapi ka saha heula ce? Ka ajeng, ka kia, laras kitu laras ce? Sok ece tengah peuting kasurupan budak ece lumpat ka saha ce? Ka ajeng, ajengan teh ningali kana kayan teh keur dikolor teh teu ce gedor-gedor imahna. Laras kitu teh ce? Tapi eta ajengan Gusti maksakeun we demi masyarakat tekan urang doakeun ya Allah ya Rabbana para kiai para ajengan nu aya di satempat ya Allah berkahkeun yuswa rezeki milik rezekina amin ya Rabbal amin ya Rabbal. Naon sababna yeuh ce para kiai para ajengan nu hadir dina ieu tempat ieu teh ce bentengna kangge diri urang sadayana laras kitu laras cacak loba kiai ge loba keneh pamungkaran komo lamun teh ajengan bener kitu ce ece nyaah ka ajengan sing tarik ce mereka kupingan ku ajengan ece nyaah ka ajengan nyaah mere nyaah nitah buah edan teh balik ka deui ece nyaah mere nyaah nitah asli nyaah mere cik lamun ece menang enog jeung bea sok inget ka ajengan tara eta geuning Kang kapangi sama Kang kaajengan teh pan geuning urang mah ceuk ka kiai kaajengan teh henteu mah dianggapna teh siga kana uyah bener teh ceuk uyah sok lamun butuh di teangan geus teh butuh mah dialung tah kitu ceuk kaajengan teh ya Allah ya Rabbana metakan ajengan mah lek leutik rek gede rek motok rek begang rek beguh ajenganna tetep eta mah ceuk miras bogaras laras kitu laras nah metakan dana naon oge geuningan ceuk sok ka ajeng sok ka ajeng kasurupan ka ajengan kasurupan anu weureu nu sakalor nu hese ngajuru ka ajengan deul sok eta doa bener teu Kang sok bidan geus elek keseken geus pembukaan dalapan can keluar wae eta budak biayu bener teu Kang ini kajengan Gusti pangmacakeun doa borojol budak teh inget-ingetin kajengan padahal pangmacakeun hayam-hayam atuh kajengan teh Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik wabil khusus jamaah sadayana nu hadir dina ieu tempat wabil khusus para panitia penyelenggara ieu acara nu diluluguan ku rematik remaja masjid tilu kampung mudah-mudahan sing berkah yuswa milik rezekina sing langkung berkah ka payuna amin ya Rabbal. Tepuk tangan aja kangge rematik ya tepuk tangan aja bersemangat hebat pemuda terus berani pemuda ieu teh tenapi remako oh pemuda didorong ku sepuh nu didorong nanti kalah ngecelot dikit itu dan mudah-mudahan we nya ieu rematik sing janten cikal bakal sing janten subhanul yaum rizalul qad pemuda sekarang adalah pemuda tumpuan di masa akan datang kudu aya kikian nih pemuda mah alhamdulillahirabbil abil khusus ka ibu-ibu anu cararan bapak-bapak nu kararas mudah-mudahan mulihna tina ieu patempatan mulihna tina ieu pangaosan sadayana singgara radehi hidayahna kumaha batur hidayah itu dieu ampun Gusti ngaji malum we nya cenah da di mana-mana oge awe masuk gede hilapna batur hilap hitut batur gede hidayah hitut deui bener Kang ngaji jeung awe mah da lieur Kang jam beraha ieu oh painganan atuh bener Kang urang di mah semakin malam semakin nya elik pan keur ngaji atuh aing Gusti lamun teh mah meureun lamun kabayang ieu mah ya lamun jamaahna edan meureun mau balik ge anjir rek balik aing sebut edan Kang geus Kang sebut edan ya baik ce Ridho disebut edan kudu weureu malah
teraskeun eta teraskeun moal tunuh moal ripuh moal mahanan moal ngonang deui anjir pok sangkang boga dulur urang di mageningan Allahumma shalli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik jamaah sadayana nu dimuliakeun ku Allah alhamdulillah urang sadayana dina ieu saah tiasa hempak marbayak dina ieu patempatan tiasa riung pulung dina ieu patempatan aya anu nangtung aya anu sila aya anu ngajega aya sadayana aya padahal cek nafsu mah yeuh wayah kieu mah lain hayang ngaji terus kitu kantenan urang dieu atuh ahli kerja aya anu tos bubuluh ripuh aya betakan ngajina oge ngagugulung tun laras kitu laras aya nu tos bubuluh capek aya metakan ngajina ge ngajengjeh barisar jeung awew tuluy die linga itu bener Kang otak teh mana we eng itu di elinga cenah daekeun sar jeung salak cenah ngadangukeun aku mah ieu ngaji jadi kudu cenah kieu kitu kain ngadangkak siti kece ngadangukeun pitu acara oge ari bi nur sia teh bi ayu jadi euceum mah lamun asup ka kamar teh ngadangkak beureun kitu wai ceuk Pak RW teh eta meureun pemajikannya aya bayawak hidung Allah sallallahu wa barik cek nafsu mah weah kieu mah lain hayang ngaji raosna ge cek nafsu mah weah kieu mah kantenan usum tirisnya mah nyalares kitu usum tiris ge mah koyong nage murungkut bari disim bari ngabedol kasih aku mah itu kakasih saya dibawa ke kamar tinggal di pamajikan kakasih piraku dibedol nu kitu teh parah aya urang di mah sumpah tomboroning dibedol sakalian ku sleting ge nyeri ngurunyun ya dibedol Kang hampura Kang ari bojo akal sih geus lila teu mangi meni kurosa kieu Gusti demagu teraskeun eta teraskeun ya cek urang sadayana dina ieu tempat maksakeun undur ti tiap-tiap lemburna nongong ti tiap-tiap gedong sigrongna suping kana ipat-tepatan sekalipun urang teh ceucang sepegkes tapi maksakeun malah mandang urang teh kenging berkah tina ieu pangaos tamih-tamih dulur cesim kuring oge jauh-jauh di ditu ka dieu teh ieu teh keur neangan dulur ceu dulur Kang dengan duit tuh sok ya catat ya Kang aja demi Allah demi Rasul tuh direkam demi Allah demi Rasulullah ceu ma uya ka dieu teh neangan duit ka dieu tuh naon sababna sabab teu pernah leungit duit di dieu da jelema nu neangan duit mah jelema nu leungit kuring mah teu pernah leungit duit di dieu Kang ieu mah keur usaha etika naon sababna da abi yakin ieu panitia rematik jelema eling Kang jelema eling betakan lamun mau balik teh di bahanan berarti ieu panitia teh jelema henteu teu emuteun lain teu eling apa keur ieu teh keur eling Kang cuma teu eling teh Allah sallallahu wa barik Allahumma shalli wa sallim wa barik jamaah sadayana nu dimuliakeun ku Allah alhamdulillah ceu da ieu sah urang sadayana tiasa hempak marbayak tiasa riung mempulungnya belusus dina raraga tolabul ilmi alhamdulillah padahal cek nafsu macam mending keneh sare tapi alhamdulillah we euceum mah maksakeun nya laras itu laras alhamdulillah jamaah sadayana nu dimuliakeun ku Allah punten ceu sim kuring sonten rada kieu capek poe teh nya doakeun alhamdulillah ceu tiap dinten ngentir metakan alhamdulillah tiap dinten teh ceu seur ama batur amal amplop Gusti alhamdulillah ceu ya Allah ya Rabbana kita alhamdulillah takkan sonten teh kieu bae nya cenah kieu nu penting mah jadi dulur keur urang dieu euy mah kudu ngurus marmut cenah ceu Ibu Kades punten bilih aya bantuan ti pemerintah berbentuk doma sim kuring ngarekomendasi mending keur urang dieu mah marmot ameh duit tapi
jika memang begitu kang realitas sok ce lamun kusim kuring jujur ya sekudang secelah ce walar ce ya mending boga salaki mending boga duit ce cicing kang jawab ce mending abi turun ce hiji ce hiji cicing kang hampura kanjengan ce mending boga duit mending boga salaki ce mending boga salaki bener mending boga salaki terus apa salaki itu bukan duit mending boga salaki mending boga duit jawabanana mending boga salaki naon sababna salaki mah bisa neangan berarti naon bedanya salaki urang teh jeung tu cemah sebut tuyul akang betakan akang daripada akang balik ayeuna geus teu dihargaan akang ku pamajikan mending cicing dieu we paeroe lah kita tapi realita membuktikan awal malain milih salaki nu puguh makang realita membuktikan milih keneh du sok geura aya paribasa kieu geuning ucapan bapana reka mana reka Jakarta heujung bae rek usaha mah rek bang bulan-bulan teu balik oge rek satahun teu balik oge nu penting mah tiap bulan ngiriman hiji kapangi aya nu sok nguseup salakina aya saha sok nguseup di desa bapana rek ka mana rek nguseup heuh kade ieu ketinggalan eta Esen jeung santan Surano bahasana kumaha bapana rek nguseup heuh jeung wae nguseup ge rek sakalian 3 jebur oge nu penting mah ninggalan eta geuning 2 bapana rek ka mana rek ka Saudi heukeun bae 2 tahun tong balik-balik nu penting transferan tuh geuning salaki duit ce duit laras kitu laras insyaallah tabarakallah mudah-mudahan ece carogi urang suami urang sadayana nu hadi dina ieu tempat silangkung berkah rezekina ya robbal ece carogi urang teh ce baheula mah gagah perkasa ayeuna mah pan geuning ya Allah ya robbana laras kitu ce laras ece osok napak urang salaki cici sim kuring moal nanya ka pamajikan da ece mah atuh da merenang tersangka rek naros ka korban korban teh salaki ece akang sok ditapak urang tara sok ditetep ku bojo tara anjir kang ajigan ka penaknya kang yo ce tapak urang atuh caroge teh kapungkur mah tinggal Mang Aep aya Mang Aep Mang Ade anu sok useup saha asli Mang Ade sok useup yo tinggali Mang Ade baheula mah gagah perkasa ayeuna mah ya Allah ya Robbana tuur lek bantuan atuh tuur kulit ge peot atuh lin montok teh tuur lek lo kulit ge waos ge coplok eta nguseup wae atuh waosna meureun diganti dipake umul-umul Allah sallallahu alaihi wa barik jamaah sadayana nu dimuliakeun ku Allah tos lah cenah tong lami-lami teuing ngaos maca singkat padat uih nyana berkat ilmu nu berkat emang rek dibagi kitu ada teh udunan deui cah jamaah sadayana nu dimuliakeun ku Allah satajan simkuring raraskeun ce kana ieu pangaosan kana ieu saah dina ieu saah ce ieu mah tilan kasuna wae teh simkuring sejat ta'arufan heula ka sadayana ece terang ka abdi teu cik hadirin sadayana terang ka abdi teu henteu akur simkuring kitu wauh ka ece gangan ieu mah ce kangge sok aya paribasanya tak kenal maka nyata tanyakeun tak sayang punten ece aku mah sudah ada yang memiliki atuh da geuleuh kang menikah tak kenal makanya tak sayang tanyakeun minta sayang ce yo sim kuring ti ditu ce ti ditu di oke heula atuh di Bandung Barat ce di Bandung Barat pamit di mah ti Saguling belok ke Saguling ka ditu aya Cipongkor nya ce di ditu aya pondok pesantren Manarul Huda doakeun ce pondok pesantren sim kuring selangkung berkah amin santri-santrina sing soleh jeung solehah ya masa kantoran iklan teh dipungut biaya ce santri ti simkuring teh dipungut biaya nya teh dipungut biaya nu penting murang kali kersa ngaos kitu
Naon sababna ceu sok aya paribasa kana pangajian mah kana pasantren loba alasan leres ka ngajian teh ajengan ngenta listrik 5.000 kajenting budak teu ngaji bener teh ceu dak bi ayu eta teh sedeh contoh ieu mah bener teh Kang ajengan ngenta listrik 5.000 ka budak teu ngaji mentakan seumeureun ditung aja ceu teu dibayarkeun nu penting urang kali kersa ngaos tong nyenak beas hiji jajan nu penting kersa ngaos doakeun ceu sing soleh jeung solehah ya robbal alamin. Atuh para ajengan para santri di dieu ge silangkung berkah santri-santrina ya robbal. Alhamdulillah ceu sim kuring daya saat tiasa silaturahmi ku ngalangkungan panginten ti payun aya nu ngulem di dieu mudah-mudahan we kapayuna silangkung berkah kangge sadayana amin ya robbal ya robbal. Jamaah sadayana nu dimuliakeun ku Allah tos ieu teh ceu tablik akbar gebiar muharam ieu teh acara muharaman keneh ayeuna tanggal sabaraha muharam ceu aya keneh Gusti urang dia maka ngajengan saking ku cinta muharaman ge lain tanggal 1 Muharam Kang sigana teh ke mah sakalian Kang muharaman teh bulan Rayagung tempelkeun tapi alhamdulillah dina pas muharam